rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi fi darain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal maqalatur rabi'ata asyarata ari maqalah anu ka-14 an Abdillahi al-Antoqi rahimahullah eta tetep nampi ti Syekh Abdullah al-Antoqi. Qala ngadauh ieu Syekh Abdullah khamsun hunna min dawail qalbi. Khamsun ari 5 perkara. Khamsun ari 5 perkara hunna eta ari ieu khamsun. Eta ari khamsun min dawail qalbi eta tetep tina obat hate di antarana obat hate teh sebagian ulama dauhan Syekh Ibrahim Al-Khawas aya 5 loba obat hate inda qaswatihi ngubaran hate nalika kumaha inda qaswatihi dina nalika teasna ieu qalbu tinggal urang ngukur we kana hate masing-masing ari hate urang leuleus heuras ari hate mah ada heuras teh goreng hate mah jadi lamun urang hate teuas cirina kumaha cenah hese dipapatahan ku batur tetep we ningali nu mamatahan kekuranganana lamun diomongan teh padahal isina nganasihatan teh bener tahan kieu teh teuasna aya penyebabna moal ujug-ujug jelema hate teuas moal wa hadhil khamsatu jeung ari ieu anu 5 nu 5 rek dicaritakeun di dieu makhudatun eta anu dicandak anu dicokot min kalami Sayyidi Al-Jalil Ibrahim Al-Khawas tina dauhan Sayyid Jalil Syekh Ibrahim Al-Khawas kama bari sakumaha perkara dakaro anu nyaritakeun hukana ieu perkara saha An-Nawawi Imam Nawawi fit tibyani dina kitab At-Tibyan ieu dauhan Syekh Ibrahim Al-Khawas teh dicarioskeun ku Imam Nawawi dina kitabna dina At-Tibyan wajara jeung nambahan sahabaduhum sebagian ulama ala hadhil khamsati kana ieu anu 5 cek sebagian ulama masanah lain 5 wae anu jadi ubar hate nalika teuas teh nambahan asya'a kana pirang-pirang perkara kasirotan anu loba rupana lakin ba'duha tetapina ari sawarehna ieu asya kasirah tetapina ari sawarehna ieu asya kasirah anu loba teh yadkhulu eta asup ieu ba'dun pihak kana itu anu 5. Jadi 05 teh garis gede nah sebenarnya sebagian eta ge nu sejen-sejen asup kana 5 rupa eta naon anu 5 anu jadi ubar hate di dieu mah nu pertama kali disebutkeun teh adalah mujalasatus sholihin jadi aya bedana ya upami dina riwayat sejen nu pertama kali ditutur nu 5 teh qiraatul Qur'an bi tadabbur tadi dia mah dauhan Syekh Abdullah al-Antoqi justru nu diheulakeun teh lain maca Quran tapi na mujalasatus sholihin nomor 1 na eta ngareujeungan jalma-jalma soleh tong jauh jeung jalma soleh sateus-teusna hate urang lamun mineng ngariung jeung jalma soleh engkena bakal leuleus ae ahlil khair tegas nama nu disebut sholihin ieu teh ae ahlil khair tegas nama ahli kahadean naon ari nu disebut ahli kahadean teh aya dina nafsiran al-qaim bi huquqillah wal qaim bi huquqil ibad jalma anu ngajalankeun sakabeh hak Allah jeung sakabeh hak kepada manusia sakabeh hak Allah kewajiban urang ka pangeran dijalankeun kabeh ngan jeung jelema pasea wae hanteu teu akhir lain soleh eta mah ngajan ahli tahajud ahli duha ahli naon ge ari ahli pasea mah atawa jeung jelema mun alus eta ka jelema teh ngan diajak salat teu daek wae diajak ngaji loba alasan wae eta ge sarua lain soleh soleh mah gabungan tina 2 perkara al-qaim bi huquqillah wal qaim bi huquqil ibad
ngajalankeun sagala rupa hak Gusti Allah, berarti kewajiban orang ka Allah ngajalankeun sakabeh hak kepada manusia, berarti kewajiban orang kepada jelema. Dua kewajiban ieu moal kapanggih lamun teu diteangan ilmuna. Jadi syarat yang jadi jelema soleh dua rupa ieu teh eueuh deui thalabul ilmi kudu daek ngaji. Sabab naon engkena lain soleh lamun teu ilmuan mah tapi sosoleha jika unggul. Menaon maksudna ngamujala satu solihin teh ngarejengan jalma-jalma soleh ae huduru majalisil waqti ditafsiran deui diperjelas deui tegas nama ngahadiran pirang-pirang tempat pitutur pengajian gitu. Tegas nama ngahadiran pirang-pirang majlis papatah, majlis pitutur, tempat-tempat pitutur. Tegas nama tempat mauidoh, tempat nasihat. Saeutik hate jelema sateas-teasna da rupa-rupa teuas jelema teh. Aya nu teasna kaos batu. Ngan batu moal leuwih teuas tinimbang teasna beusi urang kitu teh. Mending we batu mah didagorkeun ku beusi pan pecah beusina pan anggar kita teh kudu timbang menyon saeutik. Jelema teh didagoran mah ge huras ya. Tapi mah jadi tergantung ieu lah gitu. Jadi kerasna hate jelema rupa-rupa. Mata ayah sekali dua kali langsung narima, ayah ibu 17 kali ya bener we. Rupa-rupa ukuran gelas. Majalisil waqti wa akhbari sholihin jeung pirang-pirang cerita jalma-jalma soleh. Ngahadiran pirang-pirang tempat anu mana di tempat eta diceritakan jalma-jalma soleh. Minimal urang atuh sering maca buku riwayat-riwayat ulama-ulama para aulia. Eta sok bedakan hate. Sabab cenah idza dzukira sholihun fi majlisin nazalat rahmah. Lamun ku urang diceritakeun riwayat jalma soleh, maka non lungsur rahmat. Rahmat Allah lungsur. Kumaha ari rahmat Allah lungsur? Rahmat lungsur teh tina sabab urang ngajalankeun kahadean. Ngan urang ngajalankeun kahadean bakal timbul tina sabab urang hayang nuturkeun kalakuan jalma soleh. Tah hikmahna dicaritakeun jalma soleh teh minimalna karena urang kabita. Nya geuninganan teh. Minimalna lamun urang dina kaya urang ana rasa asa teu soleh, tuluy dicaritakeun ibadah-ibadah jalma soleh, maca sholawatna, bah salat sunatna, puasa, geuninganan urang maca aya naonna jeung dibanding jeung itu mah. Tahapan urang teh nya mulai tawadu. Ari tawadu teh pan di antara sifat nu dipikaresep ku Allah. Mun Allah geus resepkeun, rahmat turun. Jadi mata non ida dukiro solihun fi majlisin nazalat rahmat diharapkan ku Imam Ghazali maksud lungsur rahmat lungsur sabab-sabab rahmat. Ai sabab-sabab rahmat naon hayang nurutan kawas itu geuningan itu teh da biasana lamun hayang tuturuti mimitina tina ngadenge heula atau minimalna tina ningali heula lamun katingali. Geus katempo teh kabita, geus kabita teh hayang ya. Tina katempo heula atau minimalnya dicaritakeun heula aya bejana anu anyar ada bari itu cenah pandongi heula ieu mah kieu padahal mah can nempo rupana mah karek ngadengnya unggul asa hayang ieu tah jalma soleh kawas kitu didongengkeun heula riwayatna iraha amprongna teu pernah ngan urang mumping sejarahna geuninganan mama sempur teh kawas kieu geuninganan Imam Nawawi teh kawas kieu mulai urang teh gergeuy kana hate eta aya kretek aya naon terlintas dina hati hayang jiga kitu tah ieu sabab-sabab bakal pilungsurun rahmat. Atanapi dawuhan ulama sejen mah bahasana wa inda dzikri sholihin tatanazzalur rahmat. Nalika dicaritakeun jalma soleh lungsur rahmat. Dicaritakeun jalma goreng lungsur naon? Nya hayang jiga gitu gah ieu jadi jeger baheula. Wa ahbari sholihin wa yanhulu jeung asup bidalika kana mujalah satu sholihin dina harti urang mata naon gitu mata hati urang leuleus naon diantarana naon asomtu repek nalika urang teu bebarengan jeung jalma soleh nalika urang teu pangajian teu keur jadwal ngaji ieu maka sapope urang gunakeun cenah ieu hayang supaya hati orang tegasan asom tuh repeh
Tong loba nyarita. Barang gayem gitu. Nyarita nama jarang tapi banyak bekerja. Jadi jelema anu jarang ngomong, ucapanna beda. Ucapanna beda. Jelema anu loba nyarita jeung anu jarang nyarita. Maka cenah di antarana lamun hati urang hayang leuleus, loba nyarita teh justru matak biasa teh. Kasrotul kalam, loba nyarita. Kudu jarang ngomong, jempling we. Wal ujlatu jeung termasuk deui naon al ujlatu ujlah. Ngahindar, ngajauhan. Anil khaidina nyingkahan atuh mah eta ujlah teh. Anil khaidin ti jalma-jalma nu ancruk bil batili kana batil. Anu terjun, anu asup kana perkara batil, kana pidora kareun tong dideugetan. Kira-kira orang hayang ngariung mah jeung nu saroleh wae. Teu maksudna ngariung jeung nu saleh teh tadi teh dihartian naon tempat-tempat pengajian. Jadi lebah ngariung teh di aya tempat ngaji we. Aya lain tempat ngaji mah tararuan riung jeung deui asup deui. Hiji cenah eta ngariung jeung jalma-jalma saleh atawa ngupingkeun riwayat jalma saleh. Matak ngaleuleskeun kana teasna hati urang. Nu kadua wa qiraatul Qur'ani jeung maca Al-Qur'an. Tapi teu cukup maca Quran unggul, hayang jadi ubar keur hate urang mah bit tadabburi sarta ngalenyepan bil makna kana maknana. Mentadabburi makna. Moal ujung-ujung nyaho kana makna lamun teu diajar heula meureun tah. Oh, ieu teh keur nyaritakeun naon aya teh nyaritakeun sejarah Bani Israil. Oh, ieu teh nyaritakeun sejarah Nabi Musa. Oh, cerita teh kieu-kieu tah. Eta cenah tah. Nalika maca Quran letah maca Quran hate ngahartian kaharti nu dibacakeun teh eta nu bakal jadi naon bakal jadi dawaul qalbi ngartiin ge dah henteu atuh dah urang maca Quran nu mau poe sahatam anger teuas wae kaharti henteu kaharti mah nya kitu wae terus sekedar maca unggul nah hayang jadi ubar hate mah ulah sekedar maca unggul. Da baheula geus Sayyidina Umar turun dina kejem-kejemna nalika nguping rajin maca Quran nepi ka anjeunna jadi leuleus hayang ngucapkeun dua kalimat syahadat kaharti geusina. Nalika dibacakeun surah At-Toha teh langsung tek ngahujam kana atina bantah. Aya urang teu ieu mah pan teu kaharti biasa-biasa wae. Kajeun aya harita anu maca teh imam mah meletet teh kana hate naon ngeunaheun sorana eta. Lain ku sabab kaharti itu curi milu curi itu mah curi kaharti urang mah curi tuturuti beda hukum bil mana kana mana cenah nomor 3 ya suka dia babari aya bulan Ramadan ya wa ikhlaul batini atau riwayat teh mah ikhlaul batni jeung ngosongkeun beuteung alhamdulillah aya tuang gigireun di arang teh da ieu teh ciri naon kan bakal gitu. Ubar hate. Ngan ke pas datang buka teh. Tong balas dendam. Mun hayang jadi ubar hate. Sabab beuteung kosong teh beuteung lapar teh cenah ngubaran gasna hate urang. Tapi lamun pas buka urang gujret langsung nutup pino, langsung les. Sirna puasa teh rahasia puasa hikmah puasa teh langsung hilang. Leungit cenah. Nalika ieu beuteung langsung digubroan urang di arungku. Kolak kejo wah naon pada digundung-gundung kan di jam 4 heula can gacor. Teh menang beli soran can aya ngajakan we dahar di wae. Kitu we apa jadi puasa teh kurang pati karasa cenah hikmahna. Kurang pati karasa hikmah. Naon sabab eta gara-gara naon? Sabab nalika urang buka rasa lapar teh teu disesakeun sama sekali. Jadi kudu aya lapar teh cenah, kudu nyesa. Tong eueuh teuing. Kumaha carana ngosongkeun beuteung bitaatil qalili ku ngadahar saeutik. Ku ngadahar saeutik minal halali tinu halal bari beuteung kosong teh lebah dieusian ge kudu halal deui gitu. Bima jarang dahar kewe ladang maling dahar
barang halal dikurangan gitu. Naon sababna? Fa inna aklal halali daksanya ngadahar anu halal. Ini paling pokok ngadahar halal itu ya. Tinggal urang halacak, dahareun urang nu di imah halal itu ya. Bisi kacampuran ku hak batur. Eta teh lain halal kieu gitu. Si hak fakir miskin atau hak saha gitu, nu urang teh dikaluarkeun eta teh lain halal. Koruptor. Matak aya istilah mustahik, di antara mustahik itu koruptor. Naon sababna? Sabab duitna lain nu halal. Di mana-mana jalma loba duit tapi lain tinu halal, eta teh miskin. Teh mustahik gitu. Kudu dibere zakat itu koruptor. Wa inna aqlal halal rasul kul. Sabab ngadahar nu halal teh eta teh rasul kulli eta pokokna sakabeh ibadah. Jadi sumberna ibadah, intina ibadah, eueuh cenah dahareun halal. Di mana-mana beuteungna geus teu halal, wah amburadul nanaon ibadah naon oge. Tong boro-boro ibadah nu sejen-sejen salat teh nu jadi kuncina amburadul. Geus si beuteungna geus teu pararuguh mah. Mata nepi ka dicaritakeun ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Naon cenah? Thalabul halal asyaddu min naqlil jabal ilal jabal. Neangan dahareun halal, neangan rezeki halal eta teh leuwih berat tinimbang mindahkeun gunung ka gunung saja. Saking pun eta dawuhan sahabat. Saking ku urang teh meureun kudu lebah apik dina lebah ieu. Jadi ibadah oge da ngeplos atuh urang teh. Boh barang bere, boh naon nulungan batur ari lain nu halal mah. Termasuk urang teh dipake ibadah haji, dipake santun anak yatim, anggar ngeplos da teu halal. Da Allah mah innallaha thayyibun. Naon layak balu ila thayyiban itu naon? Jadi moal narima kecuali kana halus deui. Maha hade Allah teh moal narima kecuali kana hade. Moal narima kecuali nu halal. Leutik ieu mah tapi halal. Leutik jadi gitu. Dari podok-podok tapi mulapes gitu. Jadi eueuh harga. Li annahu naon sababna li annahu karena jeung sanyana aklul halal ngadahar nu halal teh yunawiru eta nyaangan nyinaran. Yunawiru eta nyaangan itu ngadahar halal alqolba kana hate. Berarti sabalikna lamun nu didaharna haram hate jelema poek mata tong aneh lamun dinasehatan teu asup-asup. Lamun jelema teu apik dina dahareun. Nah, hayang caang cenah hate urang, da jelema nu gampang diomongan mah jelema nu hatena caang. Jadi lamun dipapatahan disalahkeun teh ngarumasakeun teh rumasa. Hampuranya gitu. Tinggalikeun sia. Iya moy tiap kalau diomongan jera rasaan teh. Batur teh leutik teh lalemut. Patanjali atuh narima caang. Cangra jelas gitu. Patanjali atuh caang naon miratul basirati. Eunteung hate. Eunteung hate urang diibaratkeun hate teh eunteung. Caang tina naon minas soti tina karat. Nu dibarat besi teh mah eueuh karatan. Al murisi anu ngawaris lil qaswati kana teuasna hate. Lil qaswati kana teuasna hate. Hate urang teh caang ulah sampai ka dikaratan kunaon ari karatna hate teh ngadahar nu haram-haram, ngalakonan doraka sagala rupa, beuki loba dorakana, beuki loba karatna. Ibarat mun geus itu beuki loba karatna, beuki loba karatna kitu teh. Hate karatan teh timbulna kana qaswah, kana teuas. Tapi mah teu jiga ya. Ieu mah lain dosa, ieu mah lain ya. Tapi hate teuas. Tong kasindiran ya. Wapil hadis jeung eta tetep dina hadis al marfu anu marfu. Hadis anu dugi ka sahabat. Kumaha cenah? Salasu khisalin turisul qaswa. Salasu khisalin ari tilu perkara. Aya cenah tilu perkara. Turisu eta ngawariskeun ieu salas. Ngawariskeun ieu salas al qaswata kana teuas fil qalbi dina hate. Aya tilu perkara ieu mah dosa lain ieu mah teu dosa teu doraka. Barang nage halal ieu mah dimeunangkeun tapi hate mata teuas. Naon tah?
hiji hubut to'am beuki nyatu beuki barang hakat beuki ngahuduk nah ieu lamun jelema beuki dahar cenah eta teh saprada gitu saprada tempat teh hese diomongan jadi lamun nu beuki dahar kitu mah tong aku omongan kudu dahar deula pancingna racun ieu mah ya urang teh ngaliwat di ditu ayo tapi kadang kudu nurut je diomongan gitu. Jadi jelema nu resep barang dahar, jadi barang dahar lain nyaritakeun barang haram. Ai barang haraman tong boro resep daharna masing saeutik we barang haram menjadi halal. Ieu mah barang halal gitu. Lebih kalau mentas dahar teh udang we beurang teh karawe. Teu karayeng teh. Hiji resep dahar, di mana-mana resep dahar sok antral jeung ieu. Wa hubun naon resep ibra. Resep kerek. Ieu mah teh kelas teh nu jelema beuki sare sok rada eta diomongan. Alah, ieu banyak kabeuki hubul. Resep dahar, resep sare, anituna teh wa hubur roha. Jeung resep ngasoah. Santai gitu teh. Tah kumaha carana? Lamun resep barang dahar, resep sare, resep ngaso mata timbul teu asna teh nalika urang keur teu sare kudu diubahan kudu nomor hiji mujalah satu solihin kudu daek ngaji. Jadi ngarasa imbang. Aing rasa ngaji kudu bisa sare sok ngaji mah penting. Kuat-kuat teh pokona mah. Ieu mah tak kelas, ieu mah tak leuleus, geus. Kok kitu-kitu teh apa? Jadi kudu saimbang. Lamun kurang siap nyen kotor kudu siap persihanana. Diteaskeun ku resep dahar, diteaskeun ku resep sare, dileureuskeun deui. Da urang mah sajabana urang resep ka pangajian resep qiraatul Quran. Tadarus dikeun urang mah. Batur mah tadarus teh bulan Ramadan hukum urang mah moal waktu. Keur narit di sawah tadarus. Ahli Quran ieu mah. Dua cenah eta nu katilu ieu masih kene urang masih kene osok mungkul sugan ieu kabeneran dina bulan Ramadan mah ieu osok kabeh ieu mujalah satu solihin ngaji osok gitu tadarus tauh gitu osokkeun beuteung osok ti urang mah gitu wa qiyamul laili jeung kaopat naon qiyamul lail salat sunat ti penting qiyamul lail di dieu diharjian aya salatun nafilah tegas nama sholat sunat iraha ba'dal istiqodi dina sabada hudang dina sabada nyaring minan naumi itina sare berarti tahajud arahna lamun aya kaitanana jeung istiqod minan naum pandina patul muin ge diantara syarat disebut tahajud teh naon gitu kudu naon ba'da naum mata tahajud teh diambil tina kata hujud. Oh ari hujud teh hudang sare. Alistikon minan naum. Maka teu disebut tahajud lamun teu sare. Pangna istimewa tahajud mah sabab disarekeun heula. Sabab nalika jelema geus sare tuluy dihudangkeun eta leuwih berat. Berat pangna geus sare pangaranna geus ngeunaan tuh. Istimewa tahajud teh matak lamun urang tarawih tas sare, salat witir tas sare, maka ganjalan langsung bebel. Contohna we cenah lamun aya jalma cenah salat witir pan urang ya osok sholat witir tas taraweh tilu naon tilu rakaat gitu pan sesana aya keneh tah sabaraha deui 8 deui urang mah ceuk nyandar ka ulama anu ngingingkeun we walau autaro bisalasin summa aroda takmil jaja indah aja walau autaro lamun jalma sholat witir bisalasin ku tilu rakaat summa aroda takmil geus beres witir tilu rakaat tuluy kapentingkeun teh manehna hayang nyampurnakeun jadi 11 jaza maka menang indah haj nurutkeun Syekh Muhajar al-Haythami sok sanajan nurutkeun ulama saja nah teu meunangkeun dengan alasan lawitroni pilailatin cenah dina saputing teu aya 2 witir dijawab ku ieu apan deui mah teu witir nu ieu 3 nu ieu pada apa mun ieu 3 nu itu 5 mah witir 2 nana pan witir teh ganjil lain ieu mah da lain witir nu kadua itu nganggeuskeun witir nu itu ilmahan ada aliran teh kitu. Tah cenah. Jadi penting lamun urang cenah salat witir, tapi salat witir teh bada naon dina sabada urang sare. Da eta teh apa naon? Sok sahur teh urang teh. Witir gitu. Makana kana witron wa tahajjudan.
Maka salat nu dipigawe eta witir ku urang teh jadi dua, hiji witir nu kaduana tahajud. Nah witir make asup sabab witirna diniatan memang urang salat witir. Nah make tahajud make asup sabab ngagawean eta salat sunat sabada sare. Salat sunat naon bae nu dipigawe sabada sare eta teh tahajud teh ngaranna. Mata keur urang anu sok rajin tahajud niatna robah. Tong niat khusus tahajud unggul. Lamun nggak niatan tahajud unggul maka ganjaran tahajud unggul bisa gitu. Tapi lamun urang udang sare niatan salat hajat, niatan salat tasbih, niatan nganggeuskeun witir nu tadi, maka ganjaran langsung dua. Namun urang salat hajat sabada sare maka salat hajat jeung tahajud. Eta mah rek diniatan rek teu tahajud nama. Bisi rek diniatannya halus, usolli sunatal hajati wa tahajudi. Duakeun. Bukan fitri. Usolli sunatal duha gitu nang penting wa tahajudi. Munang eta salat duha teh penting kos gitu. Tanya jeung Haji Awam. Benar. Doa billahi ta'ala. Udah inget lah. Nu ngaran salat lain salat fardu we, salat sunat wae oge. Lamun waktuna dibates. Muakkad disebutna muakkad. Ngabogaan waktu tertentu ti jam sakieu nepi ka jam sakieu, maka nalika kaliwat teh eta teh sunat dikodoan. Mantang ke bisi ningali urang DKM mah ya kieu salat kita teh salat tohar mah salat wae. Qobliyah geus, ba'diyah geus. Jam salat jam 3 salat duha gitu. Aya jiwa salat duha jam 3 sore. Mata ngaji gitu. Ayo salat duha di kodoan, salat subuh di kodoan. Alus modoan salat sunatnya alus nangka. Dewe bisi salat tohor baheula di kodoan. Iki bisi kitu gitu. Qiyamul lail hudang dipenting, maksudna hudang dipenting salat tahajud, ieu teh termasuk jadi naon? Jadi ubar ke hati urang kan kade salat isya can. Ya salat tahajud diheulakeun salat isya pohon can. Wa tadarru'u jeung DPDP. Urang teh DPDP urang mah merendah atau memohon sepenuh hati ka Pangeran. Gusti gitu. Unjukkan ka Gusti waktu janari guru masuk di jatakeun di nadong. Indah sobahi dina nalika deukeut ka subuh. Nalika deukeut ka subuh, mata indah sobah dia dina saja indah sahar. Dan nalika waktu sahur. Ira hari waktu sahur, waktu sahur teh lamun dina Ramadan mah urang dahar minum naon bae da kudu dahar we sahur teh. Pantas saharu walau bijurati main gitu. Ulah ninggalkeun sahur gitu kudu sahur ngajang saragot cai gitu. Beda eueuh berhenti kumaha bisi tayang dahar nginum-nginum atuh. Sabab naon? Sabab dina waktu sahur teh adalah barokah. Ira cenah diitung sahur teh disyaratkeun jeung ulama naon lamun geus ngaliwatan nisful lail. Setengah peuting. Lamun geus lewat tengah peuting maka lamun urang dahar minum jeung sagala rupana eta geus dihitung meunang pasunahan sahur. Jadi bisa jam 1 dahar minum da ngopi teh di tempat yang balik teh eta geus sahur. Lamun jam 11 eta lain sahur bindo. Jadi ngopi lagi geus jam 1 geus kasup sahur. Geus ngalewatan tengah peuting syaratna gitu. Ngan paling lamun hayang meunang sahur nu afdol nu utama ta ieu indah sobah aya indah qurbihi tegas lama dina nalika deukeut kana subuh. Nalika deukeut ka subuh. Jadi sahur teh jam 4 gitu teh. Oh. Ayo dahar setengah jam teh dahar teh. Pas minum encan dur subuh. Kudut na ira. Tah, gitu nu beuki udut mah temen kita eta rada mundur teu katukan. Tah nalika deukeut ka subuh cenah. Aya tadarrukul baqi, tegas nama DP na anu ceurik. Tu bari ceurik eta udang kita sahur teh. Bari ceurik komo loba pangabutuh mah pan. Ngahaja kalau dibere pangabutuh teh sabab lamun maneh mah teu dibere pangabutuh sok tara ceurik. Mata kahaja diberi pangabutuh, mata pangabutuh teh eusi nama eta teh rahmat Allah supaya maneh ngahaja ngadeukeutan ka kami.
Da maneh malah mun teu dibere pangagung teu dibere kakuyeng teh ira datang ka kami teh da. Cuek teh apa loba jelema gede hulu tina sabab mah sagala rupa pangabutuhan di cumbonan. Hayang naon tinggal klik. Tinggal pencet, tinggal naon, jadi biasa-biasa ibadah oke. Kejeret teh ku pangeran teh kakara Gusti gitu teh ya. Aya kamari ka mana wae man. Man baheula kitu, aya jelema sapanjang hirup puluhan tahun teu pernah gering, teu pernah kakurangan. Nepi ka manehna teh soleh ahli syukur. Dipuji teh malaikat itu nepi ka muji, eta riwayat baheula. Malaikat nepi ka muji hebat-hebat teuing eta jelema ibadah. Puluhan tahun, cek Gusti teh muji we teu pernah diceprek. Cing cobaan gerak. Aya nu kitu riwayat teh, jelema gelegung ieu mah sabalikna. Sapanjang hirup teh ngan doraka we. Da harta ngalaya, awak cager wae. Ayeuna aya hiji malaikat nyuhunkeun diri ka Gusti Allah. Hayang naon? Hayang ngabenyeng uratna hiji lah na awakna. Oh dibenyeng uratna teh teh nyaon asa urat teh ngomong celotot teh Gusti cenah gitu. Aya jawaban pan teh ka mana wae. Ka karek Gusti ayeuna ari ka usum banjir ya Allah gitu. Pas banjir ningali cai ka mana wae teh teu banjir gitu. Eling teh jeung kitu ketika jeret teh urang eta pas kitu Pak. Matak jero-jero nama, jero na musibah hakikatul musibah rahmatul. Jero-jero na musibah teh rahmat Allah. Da bukti aku musibah loba jelema eling. Kenapa jelema eling lain rahmat? Jero-jero na kanikmatan teh bisa jadi musibah dibalik. Lancar wae teh kade eta waspada. Bisa jadi musibah. Sabab jelema loba nindas batur teh tina sabab naon? Lancar wae. Coba mana ditindas ke batur. Beda apanya. Ayat tadorrumul baqi fi awakhiril lail dina pirang-pirang tungtung peuting. Dina pirang-pirang akhir peuting. Naon sababna? Li annahu karena yang sanyana itu awakhirul lail atawa sobah lah, kana sobah ieu mah jamak. Deukeut ka subuh sahur waktu tajalliyati eta waktuna pirang-pirang tembongna rahmat. Eta waktu pirang-pirang tembongna rahmat. Munculna rahmat. Wa nuzulir rahmati tegesna mah turunna pirang-pirang rahmat Allah. Saeutik deui wajada jeung nambahan sabaduhum sawareh ulama, ceuk sebagian ulama di antara ubar hate teh anu teu asup kana tadi kasratul istighfar, nambahan kasratul istighfar. Kana lobana istighfar. Loba istighfar ieu teh di antarana naon ngaleuleskeun hate urang wadikril mauti jeung loba inget kana maut. Lain loba inget kana maut ieu tetangga maut ieu sepi ya. Ingat-ingat maut teh saurang gitu. Urang ieu. Ayo umur mah da geuning teh nyaho teh. Nyaho diumumkeun di masjid ku Pak Haji dah. Wa ziyadatil qabri wa ziyaratil qabri jeung loba ziarah kubur. Ngalobakeun ziarah kubur mu'tabiron bari anu ngalap pitutur. Mun urang mah ngalap pitutur teh aya kitu kan. Bihali sukaniha dipikirkeun bila nyempan urang teh. Bihali sukaniha kana kaayaan pirang-pirang anu nyicingan kubur. Dipikiran urang nu di jero kubur keur kumaha ieu. Tapi kacana ayah sebagian riwayat dicaritakeun lamun teh mah anu geus mararawan. Ditanya hayang naon? Hayang sujud cenah ieu teh kitu. Najan sakali hayang dihirupkeun itu hayang di widian sujud. Aya urang nu hirupkeun biasa we nya. Teu hayang sujud dilatuhin sujud teh. Tong dipake imam eta mah lila. Wa musahadatan man jeung di antara naon mata eta naon ngaleuleskeun hate teh jeung kana nyaksian jalma ningalikeun jalma. Sebagian ulama nambahan bahwa termasuk ubar qalbu teh adalah naon nyaksian ka jalma pin nasi anu dina waktu sakarat dicabut nyawa. Kalau ayah jalma keur dicabut nyawa sok tempo. Perhatikeun urang.
bisi pamajikan kan tinggal ikut sakara tempokeun atawa salaki kan tinggalin keur ngap-ngapan guru maca arok ngaratere dia nggak salah gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.